Duh, bingung gitu euy. Mayar hutang geula aing mah urang kadinya gampang mayar hutang Woi, kenaon maneh Ya kan nongkrong na. Kemana na? Iya aing mayar hutang. Kemarin kamarana Ulin. nginjem motor lah euy, jang ieu aing mayar hutang nginjem motor. Alhamdulillah bos, saya tukang kemana na? Eta kadinya ka hareup bae ieu meula engke di ieu menang arisan dibawa jalan-jalan. Ayo ka alhamdulillah na. Wow, mana kuncina buru engke menang arisan dibawa jalan-jalan. Bae nginjemnya mayar hutang. Alhamdulillah na. Wow. Ngopi ya. Anjing bagja euy boga ieu aing mayar hutang heula. Si anjing. Anjing si Nana lila ini rek nginjem motor teh bawa yang digadekeun gitu. Oh, juga nama. Urang kakaknya we. Ayo kan dia teh aya teh ulin bawa teh ngadagoan terjadi ulin aing teh. Oh, jadi bedo. Heeh. Urang tatanya we. Ayo. Duh anjing kumaha ieu teh euy. Bingung euy bayaran acan manor eueuh ka dieu bangunan can gajian. Utang loba sing loba nu nagih anjing. Jeung dihareup loba nu lalieur ieu di dieu nyumput. Ieu teh hirup. Aduh, Kok belum mana lewas. mana posin anak teh? Urang ngenyangan ya tuh. Kunaon gitu. Motor aing diinjem cenah. Sebalik-balik geus top poe. Nah, kunaon? Ngomong rek mayar hutang cenah. Kita baik-baik nu aing nanyakeun nya. Ini saya urang teangan. Ayo. Aduh aing manu geus eueuh deui anu mawa euy. Bangsa teh goblok. Ieu motor namru 3 kiloaneun teh harirup. Kudu kumaha nya yang deui teh. Aduh, Mang Egi. Kemana-mana wae bro. Beuh teh panggih ya. Urang we. Oh, kemana wae tuh? Aya. Aing teh kamarana ieu. Neangan si Nana. Nak kunaon? Ngomong nama mawa motor. Usaha Ting sih. usaha. Urang ngomongna mayar hutang cenah teh. Aduh, anjing geus kumati wae eta budak. Enak dik naon cenah? Heureuh. Ayo tuh. Orang ieu anjing. Kayak urang ngabri. Anjing budak eta kudu diteke eta mah lagi. Gitu mah. Coba aing panggil we. Aing ieu mesinana kapalgi ngincar. Saya ka ditu. Saya ka mana? Sebenarnya sana mana eta doan ka ditu, urang ka ditu. Emang aya kurang kayak di kontaknya. Aduh anjing yang kiki gitu. Gimana? Anjing yang motor itu kuat. Itu si Nana teh euy. Anjing ku aing tewak sia. Saya tali euy. Ku aing kerja anjing. Kela naon? Kela ya anjing ieu kan yu teu kasupkeun. Kela anjing. Naon ieu? Naon? Naon kela anjing. Kumaha ieu? Anjing nyeri anjing. Jeruk goblok. Itu. Kumaha sia? Anjing. Naon ieu kela? Cicing anjing. Anjing kumaha ieu? Yoi, anjing naon keke naon? Kumaha ieu? Anjing, kumaha anjing? Anjing naon ieu? Eta Aing pernah siap cik. Kela ieu naon ieu anjing mah. Manggi. Kan ieu si Nana teh sebeunang. Siap, anak teh kadinya. Tulungan aing paya euy anjing. Oh, siap. Tangna beunang. Anjing ngale mau sia goblok. Ieu naon ieu? Mama.
Benar. Yuk, anjing kau ya. Anjing goblok. Hari yang indah, hari yang cerah, penuh dengan warna-warni. Aya motor orang gawe nama euy gawe sugan aya milikna, sugan aya milik rezekina. Gaskeun ting motor saha ieu pake we. Baik Anjing goblok anjing garelo barudak anjing mararisan. Duh, geus beurang di kaondangan aing. Mau ditinggalkeun ieu teh. Tuh motor dipake. Mesen bang ojek ge mah. Gandaikeun ya dulu. Telepon habis ya halo Pak. Halo, di mana di jalan orang antar ke undangan. Oh kumaha isi kabeakeun sate ya malah ya kamu spesial deh orang ngundang didaguan ku pengantin nya kadinya ayeuna siap pokokna mah di antosan atunya didinya Pak abi kadinya ayeuna terus sosok kuat kadi si beakeun sate gampang lah maneh hayang dahar mah ting ngilu heuh sok buat daguan ya dari tanggal version ya mohon siap antosan Pak sok Parah euy teh anjir barudak di aduh garelo mah. Makanya saya lumayan orderan kudu gas kan sikit Bagus. ya dah nungguan di dia sana ke pekaris setelah itu nah euy cari laki ya gula makades aduh aing mah kalau lamun tatangkalan di pelaki jadi dah ieu mah jadi moal ngolot-ngolotan ini mah aya hayang ge sieun di kunaon bebas si sinana itu mah sinana kunaon anak kunaon mana Gelo anjing aing nulungan. ini bikin gue salah sih apa ya iya kunaon mana eta eta kemana kunaon kita lihat kalau kita ini ceng sekunaon gara-garana yang mau ngabuk Eta tong disudrukeun nyeri. kumaha ieu aduh anjir sama diomongin sih aya nu miceun Anjing saran miceun maneh sia mau aya senu aya angin mun teu kieu maneh tuh aing teu nanaon. aku teu nanaon di talian sih ada piceun aya nu miceun aya nu ngulik maneh malu baru bae ka mana ayeuna teuing aing ku aing dateukeun lah sama anjing baru pawae tak sama ini baru pawae siga nu gelo ke mah anjing bisa pak dulu ini aing di motor semua aku sugero anjing ini wow naik erakun anjir Kira goda kok sama Bang Ojek berang
Pak, sete aing sak. Alah set. Dasar goblok, aing kelak. Tadi kita lihat gitu bisa. Euy, anjing aing dituduh ngabangsat. Semua ngebangsat. Ah, sia mah anjing sarwana goblok jeung batut. Anjing. Sah, ada jang dulu anjing. Momol riduan ku aing. Makres. Makres lu. Kumpura ieu mah. Mana wae jang. Tidak kuan di jam 10, di jam 3 arek nepi atuh. Masalah kitu Makres euy. Dulungan lasinana bi anu kalian ieu na awakna. Asli ieu mah. Sate geus pea kayak kieu mah. Aja bubaran. Ah, tuh. Mana ieu pakat tidak kuan. Dah gua di dia. Orang begitu. Di kemana ieu? Balik ke orang balik. Ada set itu nama liur. Balik gampang lu. Wah, balik dah. Kemarin kayak dia aja. Ada salawatan. Ngaruh nyarang mobil Mustafa. Jadi banyak lagi cenge. Lah ya tadi ki jeung budak mah sekat turun bijil kadinya mau. Mau dia. Saya laki lapun. Temen ka dia mah ngan posisi. Bawa ke jalan. Cuman orang ngolongna kan tukang. Oh, ada ke sisi. Sen anjing. Tuh lewat ke belakang tukang. Ya kira. Yo. Keluar video. Set, mana dia ke dia ngaliwat. Ini melong kieu. Tuh, balik ke sini nah.